Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. فلقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Alhamdulillah burriktum biqiraatikum insyaallah. Mudah-mudahan ibu bapak sadayana jamaah disinugrahan 10 kasayan ku Allah tina tiap huruf nu dibaca. Amin ya rabbal alamin. Kullu sami sareng jami'u. Cek bahasa Inggris nama all. Cek orang Sunda mah sadayana. Kalawetan setik sedoyo. Engke sedoyo. Semuanya. Oke sok diartikeun tiap-tiap. Satiap. Nafsin makhluk nu aya nyawa, aya jiwa. Ibu-ibu aya nyawaan aya? Aya. Bapak-bapak aya jiwa aya? Berarti rek siap zaiqatul aya mangsa nu tadi teh ya aya titih mangsana. Inna lillahi ma'ata wa lahu ma'akhadha. Mungguhing kersaning Allah milik Allah sapinuhna kakawasaan pikeun maparinkeun naon bae nu dikersakeun ku anjeunna. Walahu sarta hak nu sami kakawasaan nu sami kagungan Allah pikeun mantana nyanak deui naon wae nu dikersakeun ku anjeunna ma'akhadha. Wa kullu syai'in geus kullu deui wae nya tiap-tiap sesuatu itu indallah di sisi Allah ila ajalim musamma sampai kepada batas waktu terakhirnya nu geus disebut dina kitab catatan Allah Subhanahu wa taala. Mung hiji we nu Maha Tunggal Maha Esa, huwal awwalu wal akhir. Wujud sifatna gitu. Kidam
pangheulana baqo tetep dina ayana. Jadi Allah mah moal teu ngalaman teu aya. Da Allah mah wujud. Salian ti Allah pan Allah mah al-khaliq anu maha pencipta. Salian ti Allah berarti makhluk. Tah nu disebut makhluk Allah mah aya teu aya. Cadayana ari eta malaikat kumaha sami. Sarta malaikat nu terakhir teu aya teh. Tina sakabeh makhluk Allah Israfil. Margi Israfil nu bagian ngabereskeun nu ngajadikeun aya jadi teu aya. Kitu eta teh. Tiup nu kahiji, tiup nu kadua, tiup nu katilu. Oh jadi 3 kali geuning niupna teh. Israfil teh tiup nu kahiji bentukna angin yang berhembus. Maka siapapun seluruh muslim man kana fi qalbihi min imanin walau misqala dzarrah, asal muslim aya iman dina hatena kajengeun sakade siki sosin. Nya sawi teh sosin sanes. Ari disebut sosin gerak biasa disebut sawi biasa, sebut sosin seuri. Naon bedana sawi sareng sosin emang? Lah? Saminya. Nyari sami mah tuh. Apal siki sosin? Hideung hejo. Teu nya, aya nyebut hejo, nyebut hideung itu kumaha? Sikina mah hideung, ai sosina gitu. Ari urang mah hejo teh iraha. Lamun ningali artos. Tah namanya urang mah hejo. Kitu eta teh. Tiup nu kahiji famata kullu man kana fi qalbihi min iman walau misqala dzarrah. Rata heula sakabeh jalma-jalma nu dina hatena aya iman la ilaha illallah diseepkeun. Wa yabqa ala hadhil ardi syirurun nas sesakna teh ketengan jalma-jalma kafir, jalma-jalma munafik. Tos kiamat teh acan teu acan matak aya jalma mukmin aya jalma muslim disisienan ku kiamat gemujang we. Kartosnya naon sababna bat gemujang? Da moal ngalaman. Catatanana. Catat ka deui mah. Asal tong murtad. Hiji. Asal tong murtad. Maka bakal lamun kajadian ditiupkeun sangkakala nu kahiji kaasup nu bakal dimautkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Can kiamat aca. Matak disebutna an-nafkhatul ula. Tiupan kahiji. Cakara mun geus seep tinggal jalma-jalma anu kafir wungkul, nu baruruk, nu barusuk gitu. Iza zulzilatil zilzalaha. Aya deui fa idza jaatis sokha. Nalika terjadi keguncangan yang luar biasa, iraha yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun syahadat. Al-kafirun tamatu. Oh mau kitu mah geus idza zulzilatil ardu zilzalaha kakara waqalal insanu. Naon itu? Naon itu? Aya naon ayan kumaha. Sidik geus tinggal nu kafir wungkul. Cepeh tos idza zulzilati mah. Kita begitu alam semesta beres teh, malaikat teh ngawitan ditayakeun.
ditayakeun teh ieu teh bagian tina tiupan kadua an-nafkhatus tsaniyah. Tiupan kedua alam semesta termasuk para malaikat, jin jeung sajabana makhluk Allah mah saeb sarta nu terakhir Israfil diteuayakeun ku Allah. Tak Israfil mah terakhir. Tangke nu pangheula diayakeun saha? Israfil deui. Dina an-nafkhatus salisah tiupan nu katilu. Tiupkeun ku Allah jantan Israfil. Allah nyajadikeun deui Israfil, ka Israfil niup nu katilu. Makhluk-makhluk nu di widian aya jadi araraya deui. Itu tah hadirin nu disebut alam mahsyar. Itu tah hadirin eta takullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa bakal ngalaman maut. Ari daikoh teh tina zaqa yazuku. Ngarasakeun. Ngarasap teh mangecap. Lamun teh aya rasaan ku urang dikecap mah. Cik sok. Lamun teh aya rasaan ku urang dirasakeun mah. Jadi lamun daikotul maut teh ngarasakeun ka maut teh berarti maut teh aya rasaana. Maut aya rasana. Cek ibu bapak, aya rasa aya sabaraha hiji? Aya sabaraha hiji rasa teh? Kelan? Bu, naon wae rasa teh, Bu? Amis. Pahit. Lada. Naon deui? Asyum. Aduh eta mah ida misum. Pahit, lada, amis, asyum. Naon deui atuh sakitu? Oh, asin. Asin. Atau saebnya? Terus sakitu rasa teh? Pahit, amis, lada, asem, asin. Sakitu rasa teh? Nyeri ge rasa geuningan. Kitu. Aya anu teu puguh rasana, naon sebenarnya teh? Hamarnya. Hamar. Ari amak rasa sanes. Karasa teh lamun ngamak. Berarti rasa eta oge. Ari amak amis asem. Asa beda deui. Paingannya anu baur sok disebut aduh sia eta menika kuraweuh asem gitu. Ya. Aduh eta cenah si Neng eta senyumna teh meni manis. Tuh berarti aya rasaan teh. Syekh bisi kaliwat naon deui ye. Pahit, amis, lada, asem, asin. Ai peuheur naon peuheur? Peuheur kaasup mana eta? Pahit peuheur. Beda pahit jeung peuheur. Peuheur nya, pahit-pahit. Ngan dina peuheur kudu aya pahitan kade. Sabab lamun peuheur teh aya pahitan moal peuheur ya. Mun pahit pisan sok disebut molelel. Molelel masin. Aduh saha cenah nu nyayur teh meuni molelel, loba ting uyah. Ai pahit naon nya? Pahit. Ai newewet naon newewet? Panas sama. Rasa lain. Ini loba nya rasa teh nya. Tiis, panas, tiis, meureun. Seger kitu nya. Loba teuing bisi teh geus. Geus we urang singkat, yen rasa teh aya dua. Nu kahiji ngeunah, nu kadua geus we sakitu. Nireueuh-reueuh teuing. Nya, da rasa mangan dua, aya nu ngeunah, aya nu aya hamar ngeunah henteu. Ari pahit? Ari pahit enak henteu? Coba lamun kopi teu pahit sanu meuli. Nya. Ya artinya relatif, nu eta mah relatif.
Aya naon abdi mah teresep amis tuh abdi mah. Oh jadi rasa teh dua, aya nu ngeunah aya nu teu. Naon sababna ngeunah cik sok. Naon sababna ngeunah? Apaan tadi ge abdi mah teresep. Oh teresep saurang teu ngeunah teh. Yeuh ceuk indungna mah ieu teh dahareun teh nya kue bahan dipilih nu pangalusna terus dibentuk ngarah menarik bere warna-warni bere seseungitan cek urang mah jangan ka dieu cenah raos ya cek berarti teh enak kitu pan beak tah meunang hese capek teh nya naon sababna sabab budak teresepkeun jadi supaya karasa enak kunaon atuh kumaha tuh nya kudu resep katosnya jadi saureng ngeunah relatif da eta ge sok dipangaruhan ku resep jeung teresep aya kopi cek urang mah meuni pas teh kopina sasanok satengah gulana tilih sonok pas teh kitu rasaan mah coba meuni seungit di asumkeun abdi mah duka kumaha ningalina ge sok seueul kitu nah teresep oh jadi nu mangaruhan teh nyaeta teresep tak ari maut aya rasaan teh ya za'iqatul tuh motak maut ge aya rasaan ngeunah henteu ai maut teh relatif deui wae ngan lamun teu ngeunah bakal ngeunah lamun ngeunah tuh hadirin kieu we cek hadirin ari maut teh ngeunah henteu nikmatnya ngaulang punten cenah abdi mah tak can katos maot kitu atuh ngajawabna tuh nya gitu lah teu hafal jadi ari maot teh rasana dohir atau gaib cing sok boro-boro nerangkeun rasa maot nu can ngalaman nerangkeun amisna gula wae nu urang minang sok terangkeun kumaha jeung naon disebut amis teh sik terangkeun amis teh nyaeta upami karaosna amis. Ari geus naon atuh sok? Nya kumaha nerangkeunana? Nya kumaha amis teh? Ya amis ya pokona mah. Tuh bari urang geus ngalaman. Komo kudu nerangkeun rasana gaib eta mah jeung can ngalaman keur macan ngalaman kadenya ari geus ngalaman moal gaib naon ge nya nya mun pan geus ngalaman mah naon-naon anu urang can ngalaman gaib ngaranna teu apal moal bisa persis motak ceuk urang batu mapan naon sababna neangan ilmu teh ceuk basa kolot urang kudu neangan tina luang jeung daluang teh kitu sok bucu baca sok dengekeun sok tempo tapi engke hiji waktu moal bisa 100% pahamna sehingga ngalaman heula da hese aya ngalaman mah ngan ukur bisa teori sebutna teori pun anak diundang khutbah nikah pun anak teh keur can kawin kudu nerangkeun khutbah nikah terus nerangkeun bubar khutbah nikah anu narus punten cenah cep ustad dupi cep ustad terus nikah teu acan tapi bisa cenah nerangkeun gitu nya teorina kieu yeuh nikah teh kieu yeuh rumah tangga teh kitu simkuring ti payun tahun 80 disuhunkeun dina nu bade angkat ka Mekah ieu teh dirut salah sawios bank lah di Bandung gitu nya dongkap we da dionang terus beres nerangkeun segala rupa jeung ayatna jeung hadisna da orang teh neangan we informasinya daluang ada ulang teh kertas karena itu kardus lah daluang teh gitu ban tadi baca bisa nerangkeun kahartieun tapi geus beres naroskeun dupi ustad contoh sabaraha kali ka Mekah tahun 90 teu acan kitu kok bisa ya cenah bisa da aya ilmuna da simburi mah geunegan ilmuna teu nyebut pangalaman sabab lamun simburi nyebutkeun ta eta teh lamun tawaf teh urang teh teh eungap teh kitu pan eta mah jiga pangalamannya sok sieun anu nanya dupi eta tanggal asam gigereun Ka'bah aya keneh tah sok sieun ditanya kitu pan bingung nih kitu keur kagobeg keke eta anya kitu bisa kitu
jika aya ibu bapak sanu kantos ieu di Ciganitri. Pan hari bade angkat ka Maga teh sok aya eta heula penataran di Ciganitri teh. Boh ti mana we sapersis mah digunukeun. Aya 800, aya 700 sadayana. Kun Ciganitri terus penataran terakhir. Make pakaian ihram biasa bapak-bapak ibu-ibu bojong barodas kaos padahal di Ciganitri teh. Aya Ka'bah aya di tengah lapang teh Ka'bah. Tang teh geus bubar teh pasti sarombongan dipoto. Da jiga atuh jajar ibu-ibu dihareup bapak-bapak di tukang sarombongan pembimbing di gigireunana marake pakaian ihram. Tukangeuna Ka'bah pan jiga tah. Ngan gigireunna tanggal sukun geus sok tingali. Sok tingali ka Ciganitri bisa teu percaya. Matak dirinya ge haji tahun sekian Ciganitri mangke dirinya kade ulah naon sababna nah di Ka'bah teh aya tanggal sukun bisi aya jelema nanyakeun murid ti Mekah muhun alhamdulillah sing mabrurnya punten dupi tanggal sukun geus kabayak ya da bisi anu nanya kitu nah makanya tanggal sukun oh nu di Ciganitri fotona memang aya Ka'bah bisa anda jiga atuh da gede deui pan aya Ciganitri teh ari eta ari penataran haji terakhir. Ya teh matak dari haji Ciganitri 2000 sekian semoga mabrur. Nah gitu. Gitu tah hadirin. Jadi maot mah teu bisa berarti lamun nerangkeun gaib kudu make naon atuh gitu. Nya teu aya. Gaib mah sumber teh kudu Quran Sunnah. Nerangkeun gaib mah kudu Quran Sunnah. Kudu Quran hadis. Nerangkeun gaib di luar Quran hadis nu kitu teh ngaranna tahayul. Mun jadi dongeng disebutna khurafat. Non khurafat teh aneh-aneh wae. Nyaho ti mana pan ieu mah gaib. Mata khurafat, khurafat teh seperti aneh melenceng dari kebenaran. Mata disebutna khurafat. Gitu. Tangke lamun jadi keyakinan syirik ngaranna. Da teu ngadengkeun gaib teu dumasar kana Quran hadis berarti kan meureun pengalaman atawa nyanyahoan aya nyanyahoanan teh atuh bahasa Sunda mengkorot pisan kokolot begog ari sadengkeun begog teh anak monyet nyari begog teh naon Bapak anak monyet ari anak gajah enel mereka teh meni segede enel, sidik anak gajah. Dasar orang Sunda, sidik anak gajah. Ada anak muning? Neng deh, eneng. Itu tadi. Nah, bab gaib. Jadi contoh bae mah. Contoh. Untung sim guri mah geus dibahanan jeung dinasehatan. Lamun urang di mana-mana nempok nu aneh. Tapi orang can sidik tong disimpulkeun. Nu cek urang aneh, can sidik tong disimpulkeun. Komo diomongkeun ka batur mah. Kapungkur teh kahartos. Lamun urang keur sorangan ningali nu aneh. Nu aneh teh pan teu biasa gitu. Lamun can disidikeun tong disimpulkeun, komo diomongkeun ka batur mah ulah. Kaalaman. Ari teh keur SD. Duka kelas sabaraha hari teh kelas 4 lah gitu. Da kapungkur mah boro-boro di seragam sakola teh nya di senal di kota ge Simuring teh di senal-senal acan sakola teh. Dikersakeun sakola teh di tukang teh pan beulik teh bolong gede. Betak ngeunah asup teh jam sabaraha we jeung balik teh. Matak diuk di pang tukangna. Aduh baheula jeung sakola teh ngaran teh Pasar Muning. Pasar Muda kapungkurna di teh di Malaer teh Pasar Muning, Pasar Kuda, Istal Kuda. Nu arina jadi imah di dinya teh. Uninga Malaer 5. Jalan Gumuruh teh nu bade ka Binong. Tah eta teh tadi handap mah eta mah Lebak, khusus tempat imah nu sok kabanjiran. Banjir teh sakieu eta teh. Kadang-kadang datangna ge teh buku-buku, aya turan keur sare ocok dina kasur ujug kucuprak, geuningan banjir. Sering gitu teh aneh. Tah dina teh kapungkur teh di Pasar Muning kita sekolah teh jadi teu aya seragam teh ini syukur teu kajeun baheula mah tapi anehna teh sakola kitu betul jadi ulamanya baheula jika ka Pajagalan al Ustad Usman teh lamun sakola ka Pajagalan teh lempang ti Lenggong Bojong Soang ka Pajagalan lempang
Lamun aya milik teh eta teh lamun aya nu dagang apu atau bilik di alun-alun. Cik sanu tahun 60-an kungsi ka alun-alun. Aya di dieu aya oplet di teh stamplat oplet di dinya teh kepada larang. Tangke teh aya nu dagang bilik, ngajajar bilik teh aya oge nu dagang apu di dinya teh. Nu ayeuna mah jadi stamplat bis kotanya teh nya. Tah eta teh baheula teh di dinya teh. Ngalaman sim beureung numpak komplit kana nguling ka ditu. Tah jalurna mah masih kena angar teh jiga ayeuna. Anu kene teh balikna teh ka Cimahi, pasar atas teh. Pasar atas terus Amarung. Nah eta teh jalan terusan. Aga kesudah sejarah eta. Tah harina khatiman mikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Cek pun bapa teh. Kade cenah lamun nempo nanaon nu dianggap aneh, lamun can sidik tong disimpulkeun. Sarta komo lamun diomongkeun ka harita teh aya nu nanggap wayang. Tetapi ti rompok oge lah. Ti dieu paling-paling kahalangan ku 45 bumi gitu. Teh sorana ge ka rompok teh kade. Nya kapun bapak teh Pak cenah cing teh Pak hayong ya ning teh lalajo wayang. Ngesok cenah balik tong penting teuing pulah leuwih ti jam 12. Mangga cing teh atoh diijinan ge. Teh biasana mah lamun teu bebeja eta teh kajian mawa sarung. Sup ka kolong gantungkeun eta teh kana besi panggung. Ngagayot sare we di dinya. Udang-udang isuk-isuk panggung dibongkar. Ya ngalaman gitu ngalaman baheula. Ulah teu menang leuwih ti jam 12. Ari dalang rata-rata baheula kitu terus we bagian nu teu rame atuh. Sedengkeun pan urang mah hayang lalajo sidawala cepot. Teu bijil-bijil. Teh jam 11 teh geus ngancam buta teh saha nu balik. Jam 12 dipegat sak waing. Cak kitu pan dina butana teh oh gobog teh sok sieun dipegat we gitu. Nah pika datang jam 12 tuh mun balik sieun dipegat buta. Lamun teu balik dicarekan ku kolot. Ngan sieun kana ku kolot untungna teh balik ke jam 12 teh gang kitu tah ari kapelah bah ka imah di jero teh di tetangga aya gang heula rada badag eta mah parawaek wae tara di lampuan bae teh tara lampu lantera da can aya lampu nya lantera nu kotak teh geuning sok di simpen di luar imah lanteranya lantera eta mah tara si bapak eta mah tahu keur mah urang teh geus empot-empotan rempodannya balik teh sia dipegat buta begitu geus paling masjid ayeuna teh Al-Qur'an Mami terus rompok bumi teh hiji dibagi dua setengah ewang Ustaz Usman jeung Ustaz Emon setengah ewang teh imah leutik teh dibagi dua ret ka kenco kubug teh eta mah sihung panjang coli gede gresok panon bolotot sumbu beureum ieu kitu buta teh geus ngadeg-deg we gitu. Ngan ingat cek pun bapak lamun ningali nu aneh can sidik tong disimpulkeun. Ulah jo buta euy, tah eta kesimpulan kade. Kartosnya. Komo diomongkeun ka batur. Ah, penasaran, percaya ka kolot gitu sampeurkeun. Ah, teh aya nanaon, temok we. Temok ngencetna teh can rapi. Lantaran pencahayaan kurang jadi ngegebek urang keur mikir buta kapan juga buta maka jeung kumplit sihung culi gede bener coba lamun eta disimpulkeun tuluy isuk ngadongeng nya kade euy peuting-peuting ngaliwat ka dinya buta sia teu pun kitu jadi we jelema ngaliwat teh reret gitu ngareret punten tungtung nama geus mimiti make punten isukna make jeung ngalungkeun rokok gara aya nu kitu aya heuh eta teh hayu da asal nama teh nu kitu moal aya nu bener-bener nyata tad abdi teh cenah aya karosan aya hiji bumi diangge mes bumi mewah di jalan Buah Batu caket pengkolan Buah Batu meureuy ka Karapitan tah eta teh aya bumi ageung keun saha namanya ngan diangge mes karyawan ti luar daerah kanggo damel di hiji di jalan naon eta teh pokona elektronik lah ngadamelan chip elektronik nya kitu tah bisa dieu teh aya pagawe istri umurna teh 20 tahun eta mah mineng lamun peuting-peuting ngecerit lantaran ningali gorila dina tangga angger gorila teh kitu gitu. Kira jigan teh ya.
Sanapan kudu sieun nu poe. Terus kumaha Bu? Tos kitu jerit pingsan. Ya lamun ditanya, "Kenapa ada orang wetan?" Itu cenah ada gorila lagi gitu. Telepon ke sembunyi telepon lain HP, telepon biasa. Ustaz kumanya punten we cenah teh pang etakeun ku Pak Ustaz cenah bilih tiasa teu ngadamangkeun cenah teh Bu. Nah kunaon kitu nya kitu cenah. Sok we entong saurang riungkeun we sadayana jeung karyawan jeung ibu cing teh. Da ibu ieu teh nya suami nama dokter terkenal lah di Bandung. Diriungkeun taros payeuneun sadayana. Apa yang bisa sing jujur cing teh, kamu sedang menghadapi masalah apa? Oh enggak mimiti nama jol. Tahu ya aku baturan teh kudu awewe harus duka naon tadi harus kana teh jol. Ceurik we. Ai si horeng eta budak teh diajak ulin 2 poe ngaleungit ka situ Cangkuang. Ku kabogohna. Duka naon kajadianna nganti saperkarita teu bisa sare sieun. Sieun hamil nya kitu. Naon kaitanna sia cing nempok gorila sagala. Nya kartosnya. Tah mata kemun aya jalmi abdi teh wengi teh kahiji eta teh lantaran aya tempuan nu teu jelas. Coba lamun disidikeun nya kartos. Nu kadua eta teh sakapeung mah aya asa kadenge, asa aya katempo lantaran sakolebat. Bisa jadi keur teh masalah. Si muguring nuju kuriak rompok nupun bapak kapunggut sok ngabantuan di sini teh peuting milu monok. Tacan aya taraje tangga masang ku taraje biasa. Naik ka luhur. Sedengkeun pagawe sabaraha urang geus sarare tinggal si muguring da eta mah da teu eureun-eureun atuh. Gusrok nu gara gaji. Meni pasana pun pisan da di loteng kieu tingali eueuhna naon ditingali mah eueuh corat teh goler deui keur masuk jelas pisan ngara gaji tah ngobrolkeun gampun bapak pa cing tadi kitu teh teh rekaman alam euy kitu we tapi nu kitu teh bisa jadi teu kadangu ku sadayana artosnya kitu tadi jadi lamun disirik-sirik mah teu aya. Tah lamun kurang jol dongengkeun terus jadi kepercayaan komo ngalahirkan ritual nu kitu ngaranna khurafat tahayul pagaweana ge bid'ah akidahna syi cok nerangkeun maut ayeuna kartosnya kumaha tuh anu eta teh asa tos didugikeun geuning lamun jalma muslim nu rek mautna teh gek malaikat teh calik di deukeut cirahna kartosnya Assalamualaikum cik malaikat. Waalaikumsalam. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Sopan malaikat ge atuh da. Jiwa nu tenang, ukhruji mangawe kaluar nyalirak. Fa kharajatir ruh kaluar we. Da ngarti atuh. Naon sababna yen dunya teh ngan sakadar mazraatul akhirah ieu teh ibarat sawah ladang kebon nu ku Allah disayogikeun dan nikmat nu jol badag teh eta pantona keur jalma muslim teh saat maot teh panton nikmat nu luar biasa. Mata geuning aya hadis layan bagi riji pati muslimin antu basa baina dhuhri ahliha. Teu meunang aya jenazah muslim terus we diengke-engke. Katosnya sok buru-buru anterkeun. Katosnya naon sababna? Ieu teh sabenerna teh nikmat pantona ku Allah geus dibuka. Kitu ari maot teh geuningan ari nu mukmin, muslim, soleh, solehah mah. Ibu-ibu solehan teu. Solehan teu, Bu? Amin teh solehah gitu. Amin gitu, amin. Amin atuh Pak, amin Pak karunya Pak. Amin gitu. Terus gitu pan fa kharajatir ruh kama takhrujul qatrah minas siqa. Keluar ruh teh. Henteu teh aya dipaksa, sumawana dicabut, dirabut. Wah, saha eta mah nya? Pindah ka malaikat tangan malakul maut teh. Rombongan anu sebutna ge dengan wajah-wajah putih bersih bercahaya ta malaikatna ge. Taruh teh dibawa ka langit, ruh saha cenah teh meuni seungit kitu.
Fajsamuna biasani asma'i, sebutan nu saya teh. Ih, apan ieu mah atuh dah ruhna ge jalmi nu soleh, nu berehan, salatna ge beres, zakatna kaliwat, hajina ge mabrur, umur saya jabana nu saya terus nepi ka langit nu di puncak. Cara Allah, geus ieu mah tetepkeun catatan amalna dina kitabal abrori lafi illiyin. Cumaraduha ilal ard, balikeun deui bawa. Tuh hadirin. Bawa deui, sup deui kana ragana. Dia supkeun deui kana ragana eta ngaranna alam barzah. Alam kubur kada ye. Sanes kuburan kada tong pahili. Tak simkuring sok nyanak contoh teh lamun bapak-bapak mulih ngurebkeun di jalan anu naros. Bapak-bapak mulih di mana? Wangsul di alam kubur, kada ya teteh. Kada bisa wangsul di alam kubur. Alam kubur mah alam barzah tuh. Bapak-bapak teh di mana? Di pajaratan, di pemakaman, di pakuburan. Kada ulah tibalik. Mulih di mana? Iya wangsul di alam kubur. Dupe eta mur kana nakir dah mangke bisa ditanya gitu. Ya. Cup deui paingan umarna waktu naroskeun Rasulullah dupi abdi sadaya di alam barzah teh siga kumaha kahai atikumul yaum jiga ayeuna we diri anjeun teh di alam barzah teh coba lamun teu ku gaib lamun teu Quran hadis nu kitu nya moal ka tepi ku saha we ge nyanyahwanan paling oge sedengkeun nyanyahwanan teh sok disebut arrofan ari arrofan teh sok tahu dukun jasa sah nu nyanyawan hal gaib eta teh dukun aslina mah nagog dua malaikat cok dina hadisna teh kitu fayujlisanihi fayuqidanihi wa yas'alanihi geus balik deui mah ruh kana jasadna geuk dicalikeun tong dibayangkeun di kuburan di karunya tidak gorna sabaraha kali ge atuh cakakan ngagoler jeung kain kapan jeung naon baju bengheureun atuh deui peladug deui cek malaikat teh udang kumaha itu pan hese tacan ditalian deui kitu keula lieur-keuna ku kamper yeuh bisi gitu tahu hadirin teu bisa da gaib mah Quran hadis umat kudu Quran hadis. Cek Quran hadis ditalikeun, ditanya man rabbuka wa ma dinuka nya. Wa man nabiyuka eta jumlah jamle masa kitu dengan 4 pertanyaan. Wa ma imamuka kitab panduanmu terakhir. Siapa Tuhanmu? Allah. Cek malaikat teh sodakta. Apa agamamu? Islam. Sodakta deui wae. Siapa nabimu? Cek ibu-ibu ditaruh. Siapa nabimu? Siapa nabimu? Muhammad. Sodaktunna. You are exactly right. Anda benar jawabannya. Terakhir, kada final aja. Teman yang salah hiji ge mah. Kudu mulus banglus ieu mah. Ai kita panduanna naon tah? Aduh, geus bener deui wae. Apalkeun mata kada apalkeun. Tah ari nya ari geus bener mah jawabanna cek malaikat teh beres pantau alam barzah bagjana anjeun teh 6 solihan reup kadinya mustarih disebut cang asa kabita maot teh nya ari kitu banyak geuningeun nah maot teh kitu reup tibra isuk-isuk dihudangkeun mun di urang mah hanet moyat Pak wanci duha gugah cenah kasep bageut geulis da kanu saroleh mah teu malaikat ge sopan atuh malaikat kepan abdi teh nuju raos atuh teh cenah tibra atuh nah digugahkeun teh aya naon ieu teh nah teu hoyong kitu hoyong naon mun pan ente jadwal ninggalan surga jadwal ninggalan surga bade gugah bade nyomoh ada atuh kira-kira naros teh nya reja teh udang tah ada di alam barzah mah moal aya istilah barurutan
Bahasa Belanda teh baru teh anyar rutan teh sare. Jadi anyar sare dihudangkeun lieur ngaranna baru rutan. Gitu kan. Jol polotot we kieu atuh dah. Udah di japan, nah teu hoyong cenah ningalan surga. Nya hoyong atuh kan tenan. Asap calik atuh calik-calik. Terus dibuka, mun di urang mah ibaratin hordeng hijab. Set. Sidik pisan atuh. Rincik rincang teh geuningannya. Sidik pisan panto surga nu maruka. Jero na katingali sok sanajan ti kajauhan. Pertela ngembang boled endahna surga teh. Eta geuning walungan nu curcor teh. Eta geuning anggur teh. Jauh di sabana. Bapak-bapak mah jol kieu eta geuning bidadari teh pasti. Beda jeung ibu-ibu. Jol kitu Pak duh. Tosnya cenah da surga teh lega. Keun anjing deui. Yuk kulem dewe. Rep deui. Tangke wangkin sore menjelang sore teh ya. Gugah. Ningan surga teh nya. Oh, horejat ayeuna mah tuh. Si kadirin kitu geuning alam barzah teh. Maot nikmat da keluar sorangan. Dan nu teu keluar sorangan mah eta ta nu hubbud dunya wa karahiyatul kullu nafsin za'iqatul maut. Hidup ini adalah pilihan, apakah nanti maut itu dirasakan nikmat ataukah maut itu dirasakan siksa awal nu luar biasa nyerina. Na'udzubillahi min takrasul wa ge ngadua wa a'udzubika min sakaratil maut wa gomaratil kitu geuningan nu ripuh mah angin jalma nu disalindungan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah akan ditunaikan segala sesuatu balasan kebaikannya pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, sing sanu disalametkeun tina neraka. Duh genah teh ka neraka heula ye nya. Zuhziha 'anil nari disalametkeun tina dijaga. Wa udkhilal jannata, geblus teh sakumaha cita-cita. Teras dilebetkeun ka surga, faqad faz, geus bagja luar biasa. Wa mal hayatud dunya, kade cenah atuh jebakan-jebakanana ye. Nya. Naon jebakan teh meureunna? Perangkap-perangkapna ta, ye dunya teh perangkap kade. Illa mataul gurur, ulah nepi ka salah kaprah nyikapi dunia ye, sabab dunia teh pek anjeun boga hak, tapi sebagai tempat bercocok tanam bekalmu nanti panennya di akhir. Begitu berarti disebutna ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal cik naon cik anjeun teh mun cek basa Sunda mah saprak bisa naon, saprak nyaho naon, saprak boga naon. Tilu pertanyaan eta. Saprak bisa naon, saprak nyaho naon, saprak boga naon. Ayeuna mah make wani nipu ka Allah Rabbul. Sok jawab saprak boga naon. Saprak nyaho naon? Nyaho bom atom? Nyaho ilmu astronomi? Nyaho ilmu kimia? Wa ma utitum minal ilmi illa katipu. Lamun ieu dunya teh teu dijadiakeun mazra'atul akhir. Sawah ladang pikeun bekal akhirat. Urang nu tuncalan sahiji ye. Langsung kana hadis. An Abdullah qol, dari Abdullah ya berkata, upami aya an Abdillah dina hadis sebagai sumber yang sahabat Nabi teu disebut bin saha, eta teh sami sareng an Abdillah bin Mas'ud. Sabab di antara level sahabat, di antara abadillah disebutna teh nami-nami sahabat nu mana aya Abdullah bin Umar, aya Abdullah bin Amr, aya Abdullah bin Mas'ud. Sareng Abdullah nu sanesna eta nomor hijina Abdullah bin Mas'ud. Naon margi anjeunna mah Rasulullah sumping ka Madinah hijrah. Kurunyung aya ibu-ibu mawa budak leutik.
Rasulullah nitipun anak pangdidikeun pangatikeun sakaligus mangga bilih diperyogekeun kana buntas bantos sadidinten ditampi Rasulullah nepi ka Rasul pupus Ibnu Mas'ud mah didinya linggihna di bumi Rasulullah matak nu teu apal sejarah eta mah sahabat-sahabat nu sanes kitu nu ala nyarbat Islam jangkana teh Abdullah bin Mas'ud teh putrana Nabi Muhammad we atawa keluargana sanes lama batur ngan dititipkeun ku indungna naon sababna bapa nama teu aya kitu tah matak Abdullah bin Mas'ud tiasa nyaritakeun kejadian ieu nu sanes mah moal tiasa eta ye nu aya ilaina habibuna wa nabiyuna nu aya teh tina na'a yan'a na'yan na'a eta mah maklum disebutna teh nu aya majhul gitu kan mimiti nyebut-nyebut kamautan jadi na'yun teh dua nu kahiji ngumumkeun kamautan geuning sok di masjid inna lillahi wa inna ilaihi parantos naon Pak geuning biasa teh ngantunkeun aya nu terus ngantunkeun geuning ibu-ibu sok sareng rerencangan punten kasadananya dikantun geuning sok kitu nya cek nu cicing teh mangga wilujeng ngantunkeun mangga tuh nyari bari permios teh sok naon bahasana mangga dikantun motak mangga dikantun linggih geura sok kakara rada merna ari kieu mangga dikantun ka sadayana cek sadayana mangga wilujeng ngantunkeun pantengeun ari kitukeun maka mangga wilujeng ngantun linggih nya dikantun linggih lain dikantun wungkul ge bisi di wilujeng ngantunkeun naon cenah ngadogeun bae ka aing kitu pan jadi amal engko pamit kitu tah hadirin teteh kahiji ngumumkeun kamaotan nu kaduana ieu teh nyebut-nyebut aya ji keluarga aya ji bapak anak minantu jeung incu digeroan di rumah sakit lantaran cek basa Sunda mah medu meureun teu aya nu kaluar geus bebeng beteungna teuas eta teh sok disebut naon cek basa Sunda cing medu nu kitu teh aing sumpah sok aing mah daek medu aduh eta jalma teh nyaho medu teh naon maksudnya medu teh ari barang dahar asup nginum asup ngeun nu bisa kaluar sakumaha kasiksana kitu tah ieu beteung geus tuas medu dikumpulkeun sararea lantaran geus teu kuat pingsan deui kumpulkeun ieu teh terarasan bapa teh bisi teu lila deui kitu kumpulkeun sararea atuh careurik nu nalkinan aya bapa lahir geus kitu ari pek tut hitut panjang pisan ngemplong cenah euy ayeuna mah kitu ana sadiriungkeun sararea tapi bisi bapa tareh maot cenah teh ka abus ana ayu keneh dan nabi ge kantos kadar ieu cenah kadar ieu asa geus beuki deukeut cenah ye gitu. Aduh, aya deui anu keun bae nya orang sebutkeun mana-mana mah daerah ujung Berung Cibiru ka ditu. Pak Haji eta geus diriung ku sadayana di rumah sakit we dimulihkeun lantaran geus teu sanggup. Sabeana canak pulih we lameting di rumah sakit aya perbaikan. Margi organ-organ termasuk di otak lagi terus sieun reksak. Canake cenah mulih canak. Diriung ku sararea geus ngalempreh we. Geus gituan. Ya la ilaha illallah gitu. Wah, ieu mah geus cek sararea ge repot we kitu. Efek teh waktu jual beuntak kieu. Kana jang cenah jang eta sawah nu belah ditu nu nyego geus dibeli acan gitu. Atau senabah tenang jadi boga sawah 2 hektar gitu ngan anu 100 tumak du batur juruna. Da keukeuh eta inget wae. Geus ditalkinan nanyakeun keneh. Atau sanabah tos digaru alhamdulillah maot we. Deuh. Kumaha nya eta tah hasil talkin tah. Nya bega kituna. Cing atuh kana dunya teh tong kitu-kitu teh. Habibuna wa nabiyuna bi abi huwa wa nafsi lahul fida. Tah eta mah bahasa sopan unggulnya, cenah sumpah. Nabi teh ngumpulkeun abdi sadaya, ngan geus mimiti nyebut-nyebut kamaotan. Di etang-etang ku sahabat qabla mautihi bisitin genep dinten deui teh kamaot kana maot beliau teh. Ira tiasa terangna nya 100 pupus ban, nyaritakeunna teh 100 nabi pupus. Sanes lah paling genep dinten deui teh eta mah nyahoanan tah dukun deui wae tuh. Falamma danal firo semakin dekat masa-masa perpisahan teh aya peristiwa jama'ana fi baiti ummina Nabi ngumpulkeun abdi sadaya di rarompok pun biang tuh nyebutna ge rarompok we eta mah Abdullah bin Mas'ud mah Aisyah da memang didinya cicingna teh Ibnu Mas'ud mah
Panadoro ilaina terus ngumpul abdi di pencerong hiji-hiji diteuteup ku Nabi teh. Abdi sadaya nu ngariung teh pada maat ainahu berbayi cisocana teh. Naon sababna nya Nabi teh meureun bakal moal penak sareng jalmi-jalmi nu berjuang sasarengan. Nu nyaahna teh lahir batin. Disuhunkeun naon wae ku Rasulullah dipasihkeun. Malah aya sahabat anu moal peuting ngaronda nya. Sa cenah teh abdi cenah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah cenah make jeung kugulengan wae teh sare. Abdi teh acan tenang moal wangsul lamun teu yakin yen Rasul parantos salamet jeung tibra. Tapi ka kitu. Jalmi anu lamun dilemur teh hayang ka Nabi we, hayang ti belah sasaredetan wae. Aya pertanyaan dina hate naon? Sok sieun abdi ayeuna tiasa sasarengan dar di akhirat teu. Tak kitu nyaahna sahabat ka Nabi teh. Ayeuna Nabi bade nganturkeun sadayana nya. Secara manusiawi mah pan Rasul teh abduhu wa rasul. Nya tangtos berat. Berbaik sasastu maqala. Teras anjeunna ngadawu marhaban bikum. Wilujeng sumping anjeun sadayana. Wa hayyakumullah, mudah-mudahan Allah teras ngajaga hirup aranjeun. Wa hafizakumullah, mudah-mudahan Allah terus ngariksa aranjeun sararea. Titik. Nu pangpentingna we usikum bitaqwallah kade kaula teh berat ninggalkeun anjeun. Sok sieun Nabi teh aya terus para sahabat raroba. Anu menang hese beleke teh diperjuangkan dengan darahnya, dengan air matanya, dengan harta jeung sajabana. Wa usillah bikum sarta kaula geus nitip-nitipkeun ka Allah. Nitipkeun anjeun. Wa astakhlifahu alaikum inni lakum nadhirum mubin. Mun anjeun jadi anak kaula, pek we aya soal bapa mah, tapi ulah poho kaula teh nabi pemberi peringatan nu nyata. Lamun cek kaula kade ulah kieu-kieu mun ngalanggar ka neraka eta teh bener kade. Sok sanajan mati mah anjeun anak bapanya. Sok sanajan Abu Lahab teh emang. Sok sanajan Abu Thalib teh emang. Di bejaan lamun kieu-kieu bakal neraka eta teh bener. Kaula teh memang nu nyaahan di antara keluarga, tapi lamun palebah mana surga mana neraka eta teh bener. Kade cepeng gitu. Oman. Terus an la ta'alu ala Allah fi ibadihi wa biladihi. Kade tong sombong, nganggap tahkir ngahinakeun ka hamba-hamba Allah oge di negrina. Fa innallaha qala li wa lakum, sungguhnya Allah telah berfirman kepada aku dan kalian, tilka darul akhirah, itulah hari akhirat, naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, telah kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menghendaki sombong tinggi hati di bumi ini dan juga tidak mengharapkan kerusakan. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik hanyalah bagi orang yang takwa. Naon akibat di dieu teh? Surga. Tsumma qala, lalu Rasul bersabda, alaisa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin, bukankah di neraka jahanam itu hanya tempat kembali orang-orang yang sombong, nolak Quran nolak Nabi. Hadis nu terakhir, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, lamma taqula Rasulullah sallallahu, ketika Rasulullah SAW makin berat sakitna, eta teh dina emutan sahabat aya kabingung. Cik saur ibu bapak, aya Nabi iba kantong mun maot. Kan bingung, pan moal apalnya. Salatan tong. Wanita nyebut kieu Allahumma gfirlahu warhamhu sok. Jenazahna nabinya. Nu paling cakat we mah ari Nabi talkinan tong. Kan kartosnya tak kayak kajawab di dia. Kabingung sahabat teh kajawab. Kulna aya wantun sahabat teh daripada bingung ke Rasulullah kabajang pupusnya. Man yusolli alaika ya Rasulullah, nun Kangjeng Rasul dupi engke nu nyolatan salira saha. Ditaros kitu teh fabaka wa bakaina. Segeruk Rasulullah teh kalah nangis. Wabakaina tuh abdi saya lagi ngiring nangis we. Waqala teras Rasul ngadawuh mahlan, tenang.
Ghafarallahu lakum, mudah-mudahan Allah ngahampura dosa anjeun sararea. Sabab lamun teu dihampura moal panggih jeung kaula engke. Da kaula anu sono ka arah anjeun pan nya. Nabi teh sonoon bisa. Mudah-mudahan kan Allah ngahampura dosa anjeun wa jazakum an nabiyyikum khaira, sarta mudah-mudahan ngabalas ku kasayang ku nyaahna anjeun ka nabi aranjeun. Idza ghasaltumuni, lamun anjeun sararea geus beres ngamandian kaula, oh dimandian dibahakan. Wa hannattumuni, geus beres nyungitan kaula disengitan. Nya kumaha carana? Lamun teu diterangkeun khusus berarti pidamel cara nu biasa. Ngamandian cara nu biasa, nyengitan cara nu biasa, wa kafantumuni, ngapanan oge cara nu kitu geuning Nabi ge diibakan, disengitan, di kapanan. Ieu mimiti bedana ayeuna. Mun geus beres diibakan, disengitan, di kapanan, pad'uni ala syafiri qabri, sok simpen kaula gigireun kuburan. Da sadayana Nabi ge dikurebkeun teh di tempat maotna. Tak lamun ibu bapa nu ka Madinah nya ku bahejo eta mah sok disebut Masjid Nabawi, gigireunna kuburan. Jadi lamun urang kaluar ti Raudhah geuning nya sekarang ka Raudhah terus kita keluar mapai kuburan pan. Anu kadituna teh panto mun dilembengkeun ka kuburan Baki teh. Tah eta teh kuburan Nabi. Aya Abu Bakar, aya Umar, eta ge pedah we diwidian ku Aisyah, dikuburkeun gigireun Nabi. Eta bumi eta teh kapungkur teh di dinya ranjangna, matak nu digali teh handapun ranjang, halingkeun ranjangna gali we. Dana ke lamun ti Yordan geuning ka Palestina heug naik beus urang teh sok nyimpang kuburan Syuaib pan di dinya maotna. Amun rada lembengkeun terus rada kaluhur rada di gunung kaya deui kuburan Nabi Musa. Atuh ka ditu ka naon Hebron rada ka kulon anu ka arah Israel keun tah eta teh kuburan Nabi Ibrahim di dinya maotna. Jadi tiap nabi dikuburkeun di mana di tempat anjeunna maot. Nabi mau di kamar Aisyah, atuh kamar Aisyah teh jadi kuburannya. Harusnya. Teras. Sok simpen geus diberes digali, tong langsung dikuburkeun. Simpen heula gigireun kuburan. Tsumma ukhruju anni sa'ah. Kala luar heula sadayana, tos beres mah. Fa inna awwala man yusalli alayya jalisi khalili wa jalisi. Nu pangcaketna, malaikat nu pangcaketna, nu paling sering sumping nyarangan Rasulullah. Pangserina ngobrol iya cenah tilu Jibril wa Mikail summa Israfil. Terus beres malaikat nu tilu eta summa malakul maut, terus malakul maut ma'a junudin minal malaikah, rombongan malaikat. Dan malakul maut mah lamun turun abring-abringan, pasukanna luar biasa. Cek paribasana sapoe 1 juta ge maut moal heseun. Daseur pasukanna napan? Teras tumal yabda bis sholati alayya, tos beres para malaikat sok mimitian nu nyolatan kaula teh rijalu ahli baiti, nyata keluarga nu aya kaitan darah, istri-istri Nabi dan keluarga nu aya kaitan darah. Tsumma nisauhum, mun beres pamagetna namanya istri-istrina. Terus beres sadayana tsumma udkhulu afwajan afwaja wa furoda, sok kadinya sarombongan-sarombongan sakumaha tersedianya tempat. Wala tu'zuni bibakiyatin wala bironatin wala bisoyha, kade to ngaganggu jeung nyiksa kaula ku ceurik anu teu merna, teriakan-teriakan, suara-suara sarta ngarusak rona teh histeris. Aya nu nyabokon sorangan nu ngada-gada sira nyoekeun baju pan aya teh. Nu pika anu gogol-gogolitikan oge aya. Teteh cocok jeung hadis yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi, kade kalakuan nu teu pernah eta nyiksa mayit. Aya hadis Bukhari Muslim. Waman kana ghaiban min ashabi, bisi aya sahabat-sahabat kaula nu teu kaasupeun ka dieu ruangan atawa di bumina masing-masing, fabligu minniyas salam, cingpang nepikeun aya salam gitu ti kaula. Keur para sahabat Nabi nu teu hadir. Fa inni ushidukum, aku jadi saksi bagi kalian ala anni saestuna
kuring oge qad salamtu geus ngirim salam ala man dakhala fil Islam kasahawae nu asup Islam. Tepikeun aya salam gitu ti Nabi. Tak bapak-bapak ke lamun aya nu mualaf teh mualaf geunya aya asup Islam bejaan. Karena kau sudah masuk Islam ada salam dari Nabi Muhammad. Aya hadisna. Ari urang mana urang ieu? Oh iya. Wa man taba'ani ala dini sarta sing saha nu nuturkeun kaula dina agama kaula. Jadi muslim muslimah. Terusnya mundul yaum ila yaumil qiyamah. Timiti poe ieu saha wae nu nuturkeun kaula dina agama kaula bejakeun timiti ayeuna nepi ka poe kiamat aya salam kitu ti kaula. Tak judulna naon eta tadi? Ada salam dari Nabi SAW untuk ikhwan semua. Ada aya salam ditampi teu Ibu? Ditampi salam dari Nabi salam. Sok tampi sup kana hate anu supaya jadi kendali. Tah cek bahasa Indonesia nama kadali rek kitu rek teh kada bisi ruksak. Sabab salam nu ieu nu dititipkeun engke kudu dicanak nalika penak sareng Nabi Muhammad SAW sebagai muslim yang terus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kaditnya nama panjang keneh teh bab Umarnya. Eta mah baca ke nyalira nalika Umar amuk-amukan geuningan. Mar Rasul teh pupus geuning, naon sia? Sanu ngomong Muhammad maut. Kadek saku aing gitu. Yo paling-paling oge cenah Muhammad mah jiga Nabi Musa. Jika Nabi Musa kumaha? Disauran heula ku Allah arba'ina lailatannya. 40 dinten pikeun nampi aturan-aturan Toret. Terus kitu mah eueuh deui cenah ka umat. Ngamuk umat, sumping Abu Bakar, mar tong kitu. Bacakeun ayat ieu teu nya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Mar pan Muhammad ge rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul. Kapan Nabi Adam kapungkur aya, ayeuna aya teu aya? Teu aya. Nabi Idris kapungkur aya dakwah nyarangan umat, ayeuna aya teu aya? Tos maon. Nabi Muhammad ge sami pantos mulih ka Allah Subhanahu wa taala. Dibacakeun ayat ieu teh Umar teh lakat teh berat we teu cengkat-cengkat leuleus. Gusti cenah nepi ka ampunten abdi menika kara nu kawas nu kakara we cenah maca ayat eta gitu kan nya. Tak kitu hadirna khatiman nu penting nama aya salam ti Nabi sok kurang tampi kurang simpen dina hate sing jero cana ka mamana supaya jadi pertimbangan yen dunya teh perlu tapi ulah nepi ka ngelehkeun niatnya eta urang ke hoyong pendak amprok sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kayaan anjeunna sonoeun urang oge sono sok engke di ditu urang sosonoan kitu tah hatur nuhun teh patarosan daya teh patarosannya tah ibu-ibu kamari kita patarosan biasana aya santri ngariring mun aya santri ngiring aya pameran buku etang-etang pameran we buku-buku simkuring mun komplit mah 23 judul tentang salat, tentang zakat, tentang saum dan lain sebagainya. Cok ibu-ibu tinggalan naon anu cocok langsung we canak bayar. Itu atur nuhun. Mudah-mudahan ibu bapak teras sehat walafiat disarengan ku rezeki nu barokah oge segala urusan sayana digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.